Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rebahaner salam dunia. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan masih aja dina kondisi sehat walafiat serta dijauhkeun tina corona. Kuota masih aman? Oke, mudah-mudahan mah masih aman. Sangkan sinyalna henteu luplek atawa ngaleungit di tengah jalan nalika nonton ieu video. Rebahaners rahimakumullah. Dina video ayeuna sim kuring bakal madar ngeunaan diantara tah bakal kumaha engke padaranana kuy kurang langsung wae kana videona. Pasang handsfree, siapkeun kopi, haneutkeun bala-bala eueuh kamari, pernahkeun posisi rebahana, wilujeng nonton and check it out. Tah diantara kumaha ari diantaranya dina padaran diantara ayeuna urang ngeun diwatesanan ku tilu padaran gitu. Anu kahiji nyaeta ngeunaan wangunan diantara, anu kadua ngeunaan struktur diantara, anu katilu ngeunaan papasingan diantara. Asup kana wangunan diantara. Diantara teh nyaeta pidato nya lamun dina bahasa Indonesia mah. Lamun dina bahasa Sunda diantara teh dihartikeun nyaeta nyarita dihareupeun balarea kalayan tujuan antang teu. Jadi urang budak badagan nyarita jeung boga tujuan. Nyarita artina aya nu diobrolkeun, tujuan berarti nya aya maksud anu rek ditepikeun. Eta wangunan tina diantara. Dugi ka dieu aya gambaran naon ari diantara. Cindekna diantara teh nyarita dihareupeun balarea kalayan boga tujuan anu tangtu. Misalna lamun kurang arek diantara ngeunaan kamardikaan negara Indonesia. Tadina eta teh bakal medar ngeunaan naon ari kamardikaan Indonesia teh, kumaha proses merdekana, kumaha proses pajuang zaman baheula. Dugikeun ka dina tanggal 17 Agustus urang sok nieling poe kamardikaan negara Republik Indonesia. Tah eta dina diantara mah fokus kana madar ngeunaan kemerdekaan eta. Tah jarang langkung siga kitunya ari wangunanna mah. Ayeuna urang lanjut kana struktur nu aya dina diantara. Sacara bulat badag strukturna teh aya tilu. Aya bubuka, aya eusi, jeung aya panutup. Dina bubuka eta teh biasana aya salam bubuka heula. Jadi dina bubuka oge aya babagana. Kahiji aya salam bubuka. Mun salam bubuka mah geus pada terang, biasana contohna nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atawa ngucapkeun oge kalimah ngabilujengkeun gitu. Atawa kadang-kadang biasana aya anu make kecap tambahan nyaeta Sampurasun. eta dina salam bubuka. Anu kadua aya nu disebut muqaddimah atawa kahiji teh aya memuji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareng biasana dilanjutkeun kana maca shalawat ka Kanjeng Nabi. Contohna siga kieu. Langkung dipayun mangga urang sami-sami sanggapkeun puji sinaring syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina denger ieu urang tiasa patepung laung paamprok jonghok dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat wa salam mugia mocon ngagolontor ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawadina, ka para sahabatna, tumugi ka urang sadaya selaku umatna. Mugia kenging syafaat di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Lajeng anu salajengna nyaeta nyebutan tamu anu hadir. Misalnya jiga kieu. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Sekolah sareng jajarana, anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala BU kali jajarana, anu kusim kuring dipihormat Bapak Ibu guru sadayana, oge teh hilap kana rencangan sadayana anu kusim kuring dipikareus. Nah, eta contoh nataan anu hadir. Tah sarengsena tidinya samemeh urang asup kana rek ngadugikeun eusi anu rek dibiantarakeun eta teh urang nepikeun heula atawa ngawanuhkeun heula diri. Nah, contohna jiga kieu. Sim kuring pun Muhammad Kusairi ngadengna di payunan para hadirin sadaya nyata baris padahal ngeunaan pentingna mieling
poe kemerdekaan Republik Indonesia. Sadahacan urang ngawitan karena pasang diri diayakeun dina poe ngeling kemerdekaan Republik Indonesia di sakola. Eta contohnya. Nah, tadi bubuka, ayeuna orang lajeng karena eusi. Ari eusi mah geus punggungnya eusi nate nyaeta nepikeun maksud jeung tujuan anu rek dibiantarakeun. Misalnya kan tadi ngeunaan ngeling poe kemerdekaan negara Indonesia. Jadi eusi nate bisa patali jeung kasang tukang kemerdekaan negara Indonesia kumaha proses bajuangna pajuang zaman baheula supaya negeri orang merdeka. Ras bisa oge dipatalikeun jeung pasang diri nu biasana diayakeun nalika urang ngeling poe kamardekaan. Nah, eta ngeunaan eusina daerah langkung siga kitu. Jadi eusi mah bisa variatif gumantung kana saderek milarian sumberna. Bari urang teu bisa nyare contoh sangkan sabab dina prak-prakanana mah nya balik deui kumaha anu rek diantarakeunana. Sanajan judulna sami eusina tentu bakal beda. Kumaha karena hasil observasi atau milarian materi nasorangan. Oke, dina pamungkas anu aya dina struktur diantara teh nyaeta panutup. Dina panutup kabagi tilu. Kahiji aya sanduk-sanduk, eusina teh yang hampura. Biasana dina sanduk-sanduk teh kalimahna juga kieu. Mun sakitu nu tiasa kapiatur simkuring, hapunten bilih seueur kakiranganana. Eta contohna. Teras anu kadua aya eusina ngadoanya maca doa. Bisa doa teh bisa sagemblengna maca doa, bisa oge saukur kalimah nu eusina harapan. Misalkan sapertos kieu. Kemudian naon anu didugikeun ku simkuring bisa janten panambi ilmu pangaruh kanggo urang saderea. Eta contoh kalimah anu ngandung harapan siga ngadoa tadi. Anu pamungkasnya eta salam panutup eusina nya kitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta salam panutup. Anjing dina sawatara biantara biasana aya anu nyelipkeun sisindiran. Sisindiran teh lamun cek bahasa Indonesia nama pantun. Jadi dina biantara teh dina akhirna dina panuntungna sok aya pantuna. Pantuna misalnya juga kieu pantuna. Lantera kaca lantera, lantera peupeus kacana. Hampura abdi hampura, hampura kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta contoh sisindiran nu biasana dipake dina biantara. Nah, sakitu ngeunaan struktur-struktur nu aya dina biantara. Aya bubuka, aya eusi jeung panutup. Lanjut karena padaran nu pamungkas dina materi biantara nyaeta urang bakal medar ngeunaan papasinganana. Papasingan teh jenis-jenisna. Tah dumasar kana hasil riset tim Kampus Channel anggota nangan simkuring sorangan kapaluru yen papasingan biantara bisa ditilik tina dua sawangan. Nu kahiji nyaeta saupama disawang tina kelompok nyaritana. Biantara saupama urang sawang tina kelompok nyarita kabagi kana tilu. Hiji aya orasi. Nyaeta biantara nu dilakukeun di paguron luhur. Nah, biasana anu maca orasi teh disebut oge orator. Anu kadua aya khotbah. Namun khotbah mah nyaeta biantara anu ilahatna dilakukeun di masjid, di nalika arek salat Jumat, salat Idul Fitri atawa salat Idul Adha. Anu maca khotbah biasana sok disebut oge khatib. Anu katilu nyaeta aya ceramah atawa dakwah. Lamun ceramah mah eusina leuwih jembar kitu topik anu ditepikeunna leuwih jembar deui. Henteu siga nu khotbah tadi nu patali jeung keagamaan ieu mah katemana leuwih jembar. Tah anu biasana ngadakwah eta teh disebut oge dai. Tah eta tadi papasingan biantara saupama urang lilik atawa nyawang tina kelompok nyaritana. Ayeuna urang lajeng saupama urang nyawang tina teknik nepikeunana. Tadina teknik nepikeunana mah aya opat teknik dina papasingan biantara teh. Eta nu kahiji aya teknik impromptu atawa teknik dadakan. Di mana dina
ieu biantara ditepikeun secara ngaradak gitu. Jadi topik nu didugikeun oge satimu-timuna atau sapamanggihna si anu rek biantara eta teknik impromptu atau dadakan. Anu kadua aya teknik ekstemporan. Lamun ekstemporan mah teknik nate nyaeta mangge catatan ringkas. Jadi si nu rek biantara manehna nyieun catatan ringkas anu eusina poin-poin naon bae anu bakal ditepikeun nalika manehna rek biantara. Anu katilu nyaeta teknik manuskrip atau naskah, di mana teknik ieu mah nu rek biantarana geus nyiapkeun heula atau geus nulis heula naskah materi ngeunaan biantara nu bakal ditepikeun engkena. Jadi dina manuskrip mah biasana biantarana ngaruntuy. Tadina teknik manuskrip oge atau teknik naskah disebut oge teknik anu macanya. Jadi sabab aya naskahna, jadi si pebiantara teh biasana sabari maca naskah anu geus dijieun. Ngan kahengkeranana atau kakuranganana nu biantara biasana fokus teuing kana maca naskah. Jadi si pamiarsana teu ka palirek. Eta anu ngeunaan teknik naskah. Nah, anu kaopat atau anu pamungkas nyaeta aya teknik nalar. Teknik nalar tadi disebut oge teknik menulis, di mana sanggeus dipersiapkeun teksna. Jadi si pebiantara teh manehna ngapalkeun penting-pentingna supaya dina nalika prung ngareka biantara manehna teu ngagunakeun naskah alias ditalar teh. Nah, dina ieu mah si pebiantara biasana leuwih fokus ka pamiarsana atawa kana ngadangukeunana. Eta sababaraha teknik nu aya dina biantara anu parantos kapaluruh ku simkuring. Eta tadi saucap saulas ngeunaan biantara. Jadi bilih masih pengen aya nu kapanasaran, biasa komentar di kolom komentar nu tos disadiakeun. Mengelak di komen, di like, di share, jeung di subscribe. Sangkan simkuring meunang AdSense pikeun ngaganti kopi jeung dana story salila ngedit video ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gogoleran, salam dulu.